Caritakeun cenah aya tukang surabi cenah. Tukang surabi teh cenah nya ibu-ibu lah cenah. Keur mulak-malik surabi we cenah keur bari mulak-malik surabi teh cenah bari gagara bujur cenah. Bari malik-malik surabi teh cenah. Kebenaran cenah aya budak ngora porenges. Cenah rek ngalalahang cenah. Kebenaran cenah ngalalahang teh naik kana tah kalapot. Budak ngora teh ti luhur ningali ka handap. Ningali cenah tukang surabi teh keur mulak-mulak surabi cenah bari gagara bujur we cenah. Cek budak ngora teh cenah, waduh itu kunaon cenah euy. Malik-malik surabi bari gagara bujur. Ku aing urang gerwahkeun cenah. Cek budak ngora eta teh cenah. Caritana turun budak ngora eta teh cenah. Tama cenah tukang surabi keur jongjon we cenah malik-malik surabi bari gagara bujur. Beja sia cenah. Cek budak ngora teh cenah. Beja ku aing cenah. Moal payu dagangna cenah. Geuleuh cenah bari gagara bujur. Reuh asa tukang surabi cenah. Aduh jang cenah ulah jang. Ulah beja sok ujang hayang naon dibere ku ece dibere cenah. Ah teu bisa cenah. Urang beja ku aing mah cenah. Bohongan cenah. Dagang surabi bari gagara bujur cenah. Gara leuheun batur gara meuli cenah. Ulah jang ulah sok hayang naon cenah. Ah moal cenah urang mah cenah. Mun hayang kitu mah cenah sok we cenah ngan meureun panyepengankeun curug urang cenah. Cek budak ngora eta teh cenah. Curug naon jang cenah. Heuh panyepengankeun curug nu hiji lah cenah. Sok panyepengankeun. Mun cepengan urang moal dibeja-beja cenah. Aduh ulah nu kitu atuh jang lah cenah. Ah bahaya moal mah cenah. Urang mah cenah rek dieu we cenah. Bari dagang lahang cek budak ngora eta teh cenah. Nyembereun mikir tuh surabi teh nya caritana cenah. Nya sok atuh jang aya kitu mah cenah ngan cenah meureun curugna asupkeun heula kana lahang cenah meh rada cepel cenah. Cek tukang surabi teh cenah. Oh gitu cenah. Oke lah cenah. Caritana cenah ku budak ngora eta teh. Diasupkeun curug teh kana lahang nya curug nu hiji lah cenah. Ngarti meureun pamirsa nya. Barang celom cenah aya cek tukang surabi teh cenah. Beja-beja deui ku aing cenah. Sok rek naon maneh cenah. Itu udah bener cenah teh budak pas mencelomkeun curugna teh cenah. Aduh cenah aing cenah. Tungtung mah cenah hiji sama cenah. Sok sia yang beja bejakeun urang, maneh ku aing bejakeun deui cenah. Tidinya tuntuna mah teu jadi da ngaremprong duanana pamirsa cenah. Tah kitu pamirsa lah cenah ieu teh dongeng Kang Ibing. Sok aya da Kang Ibing nya ku abi dicaritakeun deui supados mengingat ka almarhumnya karena karya-karyana supados katampi. Hapunten bilih rada anu kirang berkenan mah hapunten nya nami-nami abi ge sami fans na Kang Ibing ya ngan nyobi we remake deui ye dongeng gitu. Mugi we katampi ku baraya sadaya. Ya gitu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPI Sahabat Bos Imam.